Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu kontena sabudeureun seni budaya sakudak sakedik daya informasi utami nama hiburanana. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Sing sarehat kalih kula wargina oge sing lancar sagala rupi anu nuju diikhtiarkeun atanapi anu di pidamel gitu. Boh anu nuju dinas, boh anu nuju damel, milarian damel nya sing hasil gitu. Anu nuju ikhtiar kanggo supados damang deui anu teu damang, si enggal damang sareng sagala rupina mugi sing janten pangeupan kanggo lungsurna rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun ku sim kuring teu kandat didugikeun saperkawis pangrojong nanya anu mangrupi kana manco teras kana kontena, anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, anu parantos komen, anu parantos ngabikeun linkna atau boh pilih aya anu nembe sumping kana ieu kanal. Mangga supados aya notifikasi saperkawis konten anu medal aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya dipalihanapeun katuh videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh nembe dugi kana kaayaan di mana Kustama diboyong ku Juragan Mulyana nya kabumina margi kapendak di Walungan Citarum eta nuju ya begitulah buligir saurna teh kitu. Tah, mangga kumaha carios salajengna supados teu nyangkolong kana waktos. Urang lajengkeun. Kedah sedih margi manusia kajirat ku papasten kaungkulan ku tulisna pangeran oge angguranan urang sampurnakeun cerus dini teh tur teu kedah salempang abdi baris numbu lalakon hirup sasatna nuluykeun ka nyaah cerus dini ka engkang Ratna neuteub. Rat lain engkang terido nerima ujian kieu teh nu jadi kahanjakalan teh tayalian lintang ti diri engkang sorangan anu tamelar kana rumah tangga jul kana tugas jeung kewajiban sakadar nyumponan kahayang batin kapuasan batin antukna nu jadi musuh can katewak pamajikan jadi korban pan tah eta sedih jeung nalangsana teh aduh Kustama dumareuda. Ratna jadi milu sedih, dumeh hate awewe gampang katarajang ku kasedih. Sabot keur kitu Juragan Mulyana anu ti tadi ngadedengekeun ti kamarna uga age nyampeurkeun gek diuk pok nyarita. Karti ku bapak kuus yen kajadian sarupa kieu teh ujian keur diri engku sorangan ngan sing kuat ulah dekkeun aku karep anu teu hade komo pondok harapan mah cenah sasatna engkus ngadudanya ye teu nanaon bapa geus janji sarta hartina numbu ka nyaah kolot engkus anu pugag ku maot kitu oge lamun engkusna sadar tur narima kana pitulung bapa. Berat nyuhun, berat narimakeun anak bapak abdi teh. Tapi sagedengeun ti eta aya hal anu can katara. Dumeh Reg Kustama nyaritana teu kabat kaselang ku mikir heula siga anu leleb naker. Ret Juragan Mulyana ngareret.
Jik atuh kumaha pangna samu anu wagah kitu. Juragan Moyana penasaran. Ditanya kitu Kustama nembalan yen maneh nawogah najan surti yen Juragan Moyana rek mereka sepetan pikeun ngawin anak kukutna. Ngan kahalangan ku amanat Rustini nu eusina ancaman karatna teh. Tah, kitu anu jadi kaon cawang hate abdi teh Pak Mul. Eta mah cantang tu atukus. Buangan sakadar ancaman wungkul. Sabab antara manusia jeung jurig atawa makhluk anu liana masih keneh diunggulkeun makhluk manusia apaan. Piraku kudu sieun ku ancaman ririwa. Oge, teteh larus tini teh maot nacan sampurna. Lamun geus disampurnakeun kudu bisa nya ieu mah ieu. Tang tu ancaman sarupa kitu teh moal aya kabuktianana. Geus ayeuna mah teu kudu loba pikiran, sumawona sieun ku perkara kitu. Lamun Kustama boga hate keneh karatna, pek geura kawin. Bapa tang tunggu usahakeun sakurnaon keperluan duaan atawa rumah tangga, kitu. Nepi ka ngeunaan Rustini ge bapa anu tanggung jawab. Oge rek neangan panghadangna supaya Ratna salamet tina ancaman Rustini, kitu. Cek Juragan Moyana nyaritana teh dariana keranan. Sarta caritaanana yakin miharep Kustama kawin karatna. Tamat nyaritana Kustama teh teu nembalan. Hatena ngajorengja keneh. Tapi awahing ku jerona panglemu ti Juragan Moyana antukna saja nurut kana putusan Juragan Moyana. Salian ti eta Kustama ditahan ulah wakabalik ka imahna supaya reureuh bae di dinya. Lantaran melang bisi kumaha onam. Singgetna carita harita waktu geus ngagayuh kapeutingnakeun. Kustama jongjon ngobrol jeung Ratna ari Juragan Moyana garwana katut odong jeung Turyem geus nyalegrek ti branaker. Kang, sora Ratna mepeuskeun kasimpean peuting. Rat, Tembal Kustama bari ngareret. Nah teka paksa karena penerima putusan ti Pamoyana tur hate engkang ikhlas narimana. Ratna penasaran hayang ngajug-jugan hate Kustama anu sabenerna. Ya sebenarnya mah tulisan wungkul teh skenario. Kuring mah kumerot. Rek isok kawin teh. Hus, naon kitu atuh? Nya kitu da diajak kawin kanu geulis teh atuh. Dasar we ieu mah dongeng. Mana tadi teh Rat? Tak ieu paragraf nu ieu tah baris nu ieu. Oh nya. Ari engkang mah ya satuju pisan kana eta putusan teh Rat. Sarta pikeun engkang mah mangrupikeun anugerah ti Gusti Anu Maha Suci. Tang tos engkang teh moal lalamian ngaduda. Sok sanaos barina hate raheut keneh. Tapi ana dipikir dibolak-balik, dipindah-pindah rasa ku engkang. Yakin Ratna kedah jadi gaganti bojok engkang anu satia. Tapi engkang wegah dumeh kitu kayana apaan. Sok sieun lalakon anu katukang teh kasorang deui. Cek Kustama kituna teh dubareuda. Peuting beuki ngagayuh kasubuhnakeun. Anu ngobrol kakara ting peladak heuai. Tapi kakara oge maranehna ngalengkah rek muru kamarana. Seor. Sora angin meninyeor para wargi kaum dangu. Dibarung ku sora anjing anu babaung. Tangara yen peuting eta baris aya kajadian. Teu salah tina sangkaan. Cilebet panto hareup siga aya anu nabrak. Ranjug sakur anu aya di dinya ting raranjug kituna teh bari melong kana panto. Gabrug Ratna ngagabrug ka Kustama bakating ku sieun. Teg
hatena aya niat ngebejaan Juragan Mulyana, tapi sukuna asa dipaku antuk nangajantang didinya salila-lila. Sora anjing babaung beki narikan ditempas ku sora teuweung meninglak. Incuing nambahan keungna peting cacakan aya di kota. Malah lain saukur dedengean wungkul tapi sanyatana pisan. Kustama nekat rek nyamperkeun panto hareup. Tapi gancang di bedol kuratna dumeh hariwang sok sieun cilaka. Naon atuh teh nya? Aya beca nabrak kana panto gitu. Alah, kek urang temporat. Ulah. Soyos. Teu disamperkeun Kang. Bili kumaha onam. Cek Ratna beri muntangan tak Kustama. Sawios. Akang penasaran. Naon teh ngejebet teh? Pira aku atuh. Cator itu beca naon eta? Tarik kitu. Nya sok improv kitu teh. Naon atuh? Nu nabrak sok motor. Sok lanjutkeun eta narasina. Kustama kekeh penasaran. Tapi kakara oge ngalengkah. Pelengseng bau pandan silih selang jeung bau menyan. Teu lila aya kalangkang asup ka jero imah. Blek hideung, les giles, breh jirim Rustini nembongan. Kang, wilujeng wengi Kang. Rustini ngaranggahkahkeun leungeuna, ngajak sasalaman. Ratna mundur ka tukang bari ngabadol Kustama. Ari Kustama kalakah ngajantang kawas anu kasima bae. Kangkus, syukur anjeun geus aya kegantina anu bakal leuwihnya di kuring. Tapi Ratna ngarumpak larangan anu sanyatana can waktuna kudu balakan. Ratna anjeun teu satuhu nyekel amanat ti kuring. Barina poho karena sumpah anjeun sorangan. Kangkus, sanajan beda alam kuring tetep bisa nyawang dinu anggang bongan akang tamelar. Ratna, ulah nganahan-nahan lamun aya kejadian karena diri anjeun bongan ngalanggar amanat. Les eta sora ngiles. Kateureuy ku sora angin anu nyeor. Sedang sora anjing babaung ting langlaung kawas manggih kanyanyerian. Rustini. Kustama ngarontok urut kalangkang anu ngabalegbeg tadi. Ret ngareret karatna, nu direret ngarontok. Kang, aduh, kumaha diri abdi, geuning diancam ku Ci Rustini. Kumaha Kang, tulungan. Ratna taya karagab bat buntangan kana tak Kustama. Hatena kata rajang kusieun jajantung naratug tetunggulan. Ratna ngajerit baluas sok sieun ancaman Rustini kajadian. Kusabab ngajerit natarik tur nyebut tulung. Juragan Boyana kagebah. Kore jahat manehna hudang, jut turun tina kasurna, seleuneu nyamperkeun Ratna anu keur paungku-ungku ditepas. Aya suara naon eta? Aya naon, Rat? Aya naon? Juragan Boyana hari wes-wes. Seleuneu deui garwana nyamperkeun kadinya dumeh kagebah kudu keur sirih rangkul da puguh Ratna nginghak ceurik. Kunaon anak king? Kunaon? Garwana Juragan Boyana rawah riwih. Kustama jeung Ratna teu nembalan, gek we diuk dina korsi.
Geus kumpul pangacianana kakara bisa nyarita. Kunaon ya teh siga aya kejadian para saya atau kumaha ieu teh saha nu menang Persib kumaha sabaraha Nah coba janten kana Persib. nya biasana mah tamun gol pan sok harauk-haukan gitu sok jadi mata kudang anu sare aya naon Nyacing naon aturan pangna kitu teh sok bejakeun buru. Ditanya kitu Kustama nyaritakeun kejadian anu bieu kaalaman. Tamat nyaritana juragan moyana ungut-ungutan kituna teh bari ngusapan beungeutna. Ari garwana gawena melong olohok campur jeung kaget para wargi kaum dangu dumeh kakara ngadenge kejadian anu sarupa kitu. Cag urang tenden heula kaayaan Kustama jeung Ratna sarta juragan moyana anu keur bingung dumeh manggih kejadian aneh. Para wargi kaum dangu ayeuna urang kocapkeun kaayaan Bah Digul katut batur-batureuna anu harita ngejat ninggalkeun musuhna teh. Di hiji tempat maranehna ngadon nyalse maksudna pikeun babadamian ngeunaan rencana anu satuluyna. Nyarasena teh di hiji walungan anu nepungkeun ka Muara Citarum. Maranehna dariuk dina luhur batu, kituna teh bari maroyan. Mana-mana teh sunscreen. Naon sunscreen? Eta dibalurkeun kitu mah teu geheng teuing nya kulit teh. Sok kumarana wae. Buru ya waktu jalan terus buru langsung katakan skrip. Nyampe atupan salse atuh Bah. Salse. Pira aku atuh aya di leuweung kudu manggihan sunscreen. Kumaha atuh? Pikeun rencana urang anu satuluyna Bah. Ya. Pikeun urang sarerea. Teu kudu salembang. Pikeun saeulaanan si Kustama aya dina kaunggulan. Tapi mangke dina dawuh anu hade. Tangtu manehna anu bakal kasorang dina tarung. Ngan silaing Durahman yo oge ruding. Yo, kudu leuwih waspada. Lantaran Teteh Ladu Rahim tangtu nemahan aja berlayang masing pati. Lemah dinya anu jadi kabingung teh kula Bah. Sasatna si Durahim teh adi tur aya dina katunggaraan kitu. Leheung saupamana manehna salamet. Kurok haya lamun ajal sakumaha dugaan Abah. Kumaha tah? Ulah dipake leutik hate. Soal paeh mah urang ge bakal atuh. Nu penting cek Abah oge yo. Kasurtian diri, kawaspadaan diri, dina metakeun ilmu panemu widang tarung. Yo, Abah rumah satu mampu kayonan pengawas si Kustama. Artina eta ilmu Abah sisip keneh euy. Tapi Abah teu nutup kemungkinan. Biasa si lain boga rencana sejen no. Kumaha? Aya pamanggih teu, pamanggih si lain kumaha? Bah Digul netep seukeut. Hatena cangcaya lantaran manehna narima eleh ku Kustama ngan teu wakca ka anak buahna. Dumeh kitu pasipatan Bah Digul mah ti dituna mah jaga gengsi sangkan ukuran ajena teu sirna tina pandangan anak buahna. Tuh nya eleh cek saya ge Bah mundur teratur. eleh Buru-buru baca. Tapi Durahman Surti sanajan teu balaka manehna boga kacinekan yen Bah Digul keur aya dina kabingung. Pok nembalan sorana ngagema ngeundeurkeun jurang anu gurawes. Ieu teu kudu kitu oge atuh. Batu. Nya sok. Kuring Surti kana eusi hate Abah. Tangtu sanajan Abah teu balaka sarua jeung kuring yakin wegah pikeun nangtukeun rencana. Tapi kuring boga pamanggih kitu ge sugan luyu jeung pikiran Abah katut ruding yo. Nya sakumaha teh Bah? Nekeun. Kahijina pikeun nyusun kekuatan perlu nambahan batur. Kaduana perlu ningkatkeun ilmu kadugalan
anu sakira bisa numpurkeun kana pangawasana si Kustama. Tah, ku kituna kula boga maksud rek nepungan guru kula ka ujung kulon. Sakalian kamaduhkeun Abah. Kumaha? Saluyu atawa teu bah? Durahman deuteup. Lang bah di gua ngahulang semua anu mikir heula. Pon kitu deui Ruding ngerungkeun halisna siga nu mikir jero pisan. Geus kitu bah di gua nembalan. Oh gitu. Eta teh rencana anu teh heula nya. Ya betul. Gitu nya gitu. Ya geus kitu hade atuh. Ngan kira-kira na guru si laing nyoko kana rencana sararea moal. Sing percaya ka kula bah. Sabab guru kula teu beda ti tabeat Abah sorangan. Resep tutulung sanajan barina aya dina jalan salah. Pribadina sarua jeung urang sadaya. Geus tah nu penting pikeun guru kula mah beuteung seubeuh maju atuh pamajikanana jarang. Durahman nyaritana teu kabat katombu ku seuri meni nya kakak eta. Nyeh Ruding seuri, pon kitu deui bah di gua seuri lalenggakan. Hatena atoh dumeh manggih jalan anu anyar. Ruding pon kitu deui. Harepanana cekas deui kagambar ku dirina anu jadi musuhna tangtu kasorang. Sarta manehna boga kayakinan yen jawara-jawara ujung kulon lain caritakeun lengkep ku perkara ilmu lahir jeung ilmu kabatinan. Nyeh Ruding seuri deui jung nangtung gek diuk kigireun Durahman. Oh gitu. Kumaha Den Ruding? Satuju kana maksud kula? Nya setuju atuh Kang. Malah yo cek kuring mah yo nya yo. Ulah dingkekeun deui lah. Ayeuna keneh kudu lonta lah. Ngan samemehna ieu kuring teh hayang neangan heula si Sopiah anu geus kumawani ngajual pakaya kuring euy. Oh, kurang ajar atuh. Mana teh? Nya oge nya. Beung euy. Ulah wakang ayakeun balitungan ka si Sopiah. Sabab tang tuh Bu. Urang sararea kacerek manten ku musuh. Saha nu nyaho urang lonta ka kota ka ambeul ku musuh atawa anu kabar wajib. Mana tuh? Tembal bah digual bari ku siwal ngodok bako tina saku kampretna. Bah yo. Tapi muncul pikiran Abah kitunya teu naon sih. Ngan tetep tanggung jawab si Sopiah teh kudu dituntutnya. Oh ya iya dong. Ya, tapi cek kuring batong baka kitulah. Hiji-hiji heula we. Lantaran lamun boga maksud cabang dua teh itu teh wal anggeus kita. Itu teh anggeus. Ieu teh rengse. Antukna duanana teu kahojayan. Betul. Sarua jeung capek gawe teu kapake. Tanesna cek pikiran kula supaya sagancang-gancang dan nepungan guru kula ke ujung kulon. Sekalian orang minta bantuan ke anak buahna. Tembal Durahman bangun anu teu sabar hayang buru-buru nepungan guruna. Bah diguel jeung Ruding tenembalan. Porosot we ngalaanan bajuna. Hah? Naon ieu? Oh, gebrus mandi paraori kaum dangunya. Katempona meniran cucut. Rengsek marandina kakara ninggalkeun tempat eta. Saja jalan maranehna ting rarandeg bae atawa mandeg mayong lantaran ujung kulon teh kacida jauhna atuh. Antukna maranehna boga tujuan sejen nyaeta bari lunta teh sakalian neangan mangsa garongeun. Heuda puguh geus sisip ku duit parawargi kaum dangu. Sanggeus satuju sarerea kakara hatena regreg deui bring ngahanca deui lengkahna. Maranehna nepus gunung malipir pasir nyorang reuma mapai alas. Antukna beras we ka wewengkon Bandung beh wetan. Maranehna ngahaja teu tutumpakan lantaran sugan we manggih mangsa di jalan. Opat poe opat peuting maranehna ngahanca jajalaneun. Tur kira-kira wanci sabada isa maranehna geus tepi ka kota Bandung. Kabeneran milih jalan teh ka jurusan Bandung Kulon meh engkena malipir ka Kulon gebrus ka kebon kalapa. Harita maranehna geus tepi ka ujung Berung. Harita mah can pati kekep ku imah. Pangpangna wewengkon beh kidulna. Katempo upluk aplak ku pasawahan. Maranehna mengkol ka beulah kidul. Beras ka jalan aspal kakara tepi kadinya teu kanyahoan sebrot. Aya sorot mobil nyebrot kawetankeun.
Ranjug sararea ting raranjug. Nyeh bah digul seri awahingku atoh dumeh manggih mangsa. Nu di jero mobil sapasang awewe jeung lalaki taya lian Sopiah jeung hiji lalaki nyaeta kabogoh manehna teh. Ruding colohok lantaran awahingku atoh. Celeng Durahman jeung bah digul luncat ke tengah jalan. Cekit reg jedug supirna teh jedug kana setirna. Sopiah ngajerit. Tenang Sopiah. Cek eta lalaki kituna teh samunu gempeur. Sopiah kakala sadar gancang panona mancok ka hareup. Breh katempo Ruding ngajega di tengah jalan. Gigireun bah digul. Sedang Durahman geus ngalugas bedogna. Tetela gening Kang Rudi itu teh cilaka tangtu manehna neangan kuring. Kang cilaka Kang. Sopiah renghap ranjug awahingku sieun. Sabar sing tenang. Keun akang anu nya hareupan dah. Hayang nyaho rek nanahonan maranehna teh. Cek eta lalaki siga anu gede kawani. Hei, turun sia bangsat. Cek Durahman nyentak kitu teh bari ngabarekeun gobangna. Sabar lanan euy. Tong kudu rusuh. Kula baris nyamperkeun. Tenang. Cek eta lalaki. Entong Kang, entong. Mending tubruk Kang, tubruk. Cek Sopiah bari ngarawel leungeunna. Ulah selampang Sopiah. Keun. Ku akang rek diwarah. Moal salah maranehna teh tangtu tahu gicerot. Nah, kumaha? Naon teh? Oh, moal salah maranehna teh tangtu garong-gerot gitu. Cek kabogohna. Ujug-ujug kena tahu gicerot cenah teh. Ku sabab keukeuh manehna boga karep rek ngalawan teu leleda deui. Jut turun jeleg masangkeun kuda-kuda na para wargi kaum dangu. Waniannya. Ari Ruding sakilat ngababuk kaca mobil. Pepeus bebeulahanana mancaura. Breh katempo Sopiah muringis. Ya, sok. Kabeneran sia Sopiah. Tepung di dieu. Sabarana maneh teh diteangan ku kuring. Wanted. Teu kudu hese balik. Neangan anu nyampurkeun sorangan maneh mah. Dasar milik gede yo. Aduh. Ampun Kang Ruding. Ampun. Wantong sok ampun-ampunan bangsat. Hayo keluar sia. Di podaran ku aing sia, keluar. Ruding nyentak para wargi kaum dangu. Bari sakilat luncat ka jero mobil. Ari supirna geus adu hareupan jeung Durahman katempona taki-taki siga pikeun ngahadang para rajang musuhna. Karawak Ruding ngarawel pigelang Sopiah. Duduk di kusur ti jero mobil. Sopiah aduh-aduhan awahingku nyeri da puguh awakna ti paparagut sakicep darwang magut panto mobil. Aduh, ampun. Sia tok panto ampunan sia kurang ajar. Bangsat sia ngarugikeun ka aing sia mah. Hiuk kebro. Gampleng Sopiah diteungeul para wargi kaum dangu. Satekerna etah perep buleut nu ngahanca beungeut Sopiah. Jerit Sopiah ngajerit. Ampun. Sanajan Sopiah ampun-ampunan, Ruding teu malire para wargi kaum dangu. Dumeh ilang kamanusaanana sarta kasadaranana kagenak ku amarah. Sopiah diperek-pek, diteungeul sakicep geus gareundeuk. Ampun. Kurang ajar atuh da maneh mah Sopiah yo. Kumaha ning ngajual pakaya batur? Rasakeun we walasan si aing yo. Hiuk. Kebro deui para wargi kaum dangu. Beungeut dari perek-pek ku deui. Tega eta Rudingnya telenges para wargi kaum dangu. Cengkang juralit kebut awak Sopiah ti bebeut. Jerit manehna ngajerit, ti dituna mah menta tulung. Ampun Kang. Ampun, tolong. Sopiah menta tolong para wargi kaum dangu. Tapi helas taya hartina dumeh di dinya teh taya sasaha. Aya oge kabogohna keur pakupis ngahadang panarajang bah digul jeung Durahman. Ruding can ngarasa puas nyiksa Sopiah. Sakilat kadiuskeun tajongan kembarna,
Cedung ngahanca banget Sopiah cengkang kebut kulahek teu empes deui. Nasib Sopiah nepi ka batas harita. Manehna tetela cilaka ku polahna sorangan. Ari supir nempo Sopiah ngagoler teu empes-empes sakilat ngajaul ka luhur maksudna rek nyalametkeun tapi telat teuing. Barang ngarontok tetela Sopiah polos ku nyawa. Sopiah. Sopiah. Aduh. Totela. Tetela. Cak dongingna. Euleuh para wargi kaum dangu. Rupina cag heula carios wawalas karangan kiwang sa dugi ka dieu. Kumaha eta nasibna supir Sopiah teh. Mangga teras manco dina dongeng Sunda anu disarengan ku Mang Caca ieu kanggo carios salajengna. Sim kuring tekendat nada dihapunten wirehna seueur kakirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna. Boh bilih aya nami alit nu kasabit asma dewasa anu kasebat oge tempat eta mabungkal lesan bae sanes kenging haja-haja. Mugi-mugi sakudak sakedikna sasiereun sabeunyereun aya hikmah aya mangpaat oge hiburanana utaminanya kanggo urang sadayana tidak sakur carios anu dipidangkeun. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Sim kuring sejamit mundur wilujeng leleson wilujeng aktivitas deui. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.